Oh, tuh si Sayan kenal bar. Kenal ya kayak tuh ngome kotak jeung lawan bodas. Nah, sampeurkeun nah. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nonnya dia Iya, numpuk maneh. Kenaon maneh? Yan. Sia milo batu na sia jadi dukun keramat sih ya. Cicing udah kolot mah ini udah ngora ieu mah. Eta aya loba batu na beres. Ieu minyak nyong ieu. Eta minyak. Sebenarnya minyak jalan tah mah sia di bawah. Iya, udah. Yan. Coba tenan coba aing hayang hiji. Cicing sia ulah cebak-cebak sing ngubar sia. Bawa batu ieu ngubar sia kalau Aku aing bener. batu eta bisa mawa aing hibar. Bisa, sob. Lek sia ulah cuma tuh sia ulang-ulang wae. Tuh, nanti aing ge. Korban kan, jadi bibit ka dieu kan. Nya itu ulang-ulang aing power da aing. Beunang Pon ngapung. Goblok aing keur nalegan batu sia kot aralus warna-warni kitu. Cicing sia tuh batu aing dia tuh tinggali sia. Ulah ningali kenal aku tuh bisa ngapung ya lalu. Aing minta tuh hiji mah keur malet awewe. Cicing sia mah budak leutik keneh, bisa moal kataekan. Yang geus satu aing atuh. Aing umur berapa coba? Sia ya bisa umur berapa tapi saya mau kumaha tuh Ya aing yang juga si bule pokoknya tadi panti KWW. Aya ya batu ya hiji ya manjur ya mah KWW ya. Cuman aya syaratna ieu mah ya. Naon syaratna? Syaratna isukan sore sia ka dieu. Aing kudu mawa syarat naon? Isukan sia mau cangcut gober. Aku cangcut duit meureun. Geus nyaho nanya sia mah. Geus atunya aing geus sore ya jam. Geus jam 4:30 ya si boleh ulang-ulang wae sieun ngapung. Sia moal kebalik. Moal aing mah rek ngurusin ieu ya. Kadang ngapung ya dinya. Ayo le balik le. Sok. Ade jalannya. Deuh. Naik wae budak 5 bodok wae.